Rasul Isra Mi'raj hari urang waas kincir Isra Mi'raj teh Rasul puasa orang ge puasa Rasul munggah haji orang ge Rasul salat orang ge Rasul Isra Mi'raj orang ge. Berarti orang dia teh kudu Isra Mi'raj. Oh, berarti mati kudu kalang itu ujung. Rasul ge Isra Mi'raj na kalang itu atuh beda. Ma itu mah Rasul, mama jari sanes keres. Pasti benten Isra Mi'raj na Kangjeng Rasul jeung Mi'raj na urang waas kincir. Kumaha atuh lamun urang waas kincir hoyong Mi'raj? Kumaha lamun orang waas kincir hoyong dugi ka Allah, maka diwaler ku surat Bani Israil ayat kahiji ayatna a'udzubillahi minasyaitonir rajim subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal ilal masjidil aqsa. Tos Subhanallah cek santri ieu teh sigoh mubalaghah dilalatan ala tanzih nudukeun kana maha bersih nudukeun kana maha bersih jungjungan satu acan Isra Mi'raj jungjungan dibelah heula dadana dibersihan heula manah. Nah amanah Kangjeng Rasul kotor jang maden sanes manah Kangjeng Rasul mah moal kotor tapi ieu teh pelajaran kangge urang. Nah Kangjeng Rasul sataacan Isra Mi'raj dibersihan heula manahna margi Kangjeng Rasul bade menghadap ka Allah, bade mayun ka Allah, bade ibadah ka Gusti. Ieu pelajaran kangge urang waas kincir di mana-mana urang waas kincir bade mi'raj ka Allah, bade menghadap ka Allah, bade mayun ka Allah, bade ibadah ka Allah, maka langkah pertama nu kedah dilakukeun ku waas kincir teh kudu daek beberesih, kudu daek